Batu Jajar daerah Kopassus di ditunya amengan ka ditu insyaallah seueur wajib ditu masa wajib Cililin peuyeum Bandung seueur di ditu meuli pamain disuguhan da urang ge rokok kudu mentah heula teh dibere ngaleureut teh ceuk pahit aja menang maksa mah dari jeung ikhlas ceherang cek ayo mah meni amis hari mah ikhlas mah bedanya nuhun ceherang tulika orang mimiti yang ngajinanya bismillahirrahmanirrahim cek aya randa teu lah hiji cung bener mah keur mimiti ngaji cung aya randa teu mana tong ini atuh heuh naon ini oge atuh heuh naon mani kudu cium di aya randa mas kana mah teh hah LP model gitu LP maya karangan mama kokoloteun sama hah Makmot teh tos lami rarandaan tong cuaca ngiri kitu juga ABG ya sekolot mancing seger juga ABG Makmot mak damang alhamdulillah pulang mak iya tinggal ka di kaset gitu mak tos lami rarandaan atos mak abdi di ditu gaduh budak heula atuh tong makasih deui jadi ya diseri-serikeun wae ieu karunya omong kolot apal diseri-serikeun kieu teh kudu mamot abi gaduh budak ngaranna Jepri kita mah kersa teu ditikahkeun jeung Jepri mamot Jepri tehnya mobilna 5 nu hiji Fortuner nu kadua Pajero nu katilu Grand Livina nu kaopat R3 nu kalima Karimun tah nu Karimun anu penting mah supaya mah bisa dikarimun jeung Jepri tuluy eta Jepri teh mah getol salat masyaallah umroh nage 2 bulan sakali nyaah kanu jadi kolot ting segala rupa kersan teu mah kersan nu kahiji mah tadi dititah kawin jeung Jepri duda embungeun nu kadua lamun geus dijelaskeun eta si Jepri teh bageur soleh pinter pasti bakal daek tah urang ge kitu dina ieu maulid nabi teh ibu cinta ka Kangjeng Nabi cinta bohong mana kayak bisa ngajibutkan bohong sih kuring rek cinta ka Kangjeng Nabi kumaha lamun urang teu wau jeung Kangjeng Nabi artos moal cukup urang mencintai seseorang ngan saukur apal ngaran apan urang teu apal dirupa ka baginda Nabi teh lamun urang hayang boga rasa cinta ka Kangjeng Nabi kudu jiga Makmot cinta ka Bang Jepri si mate kena ka urang wae bukan main hiji narana di dieu lain aya kene nu sanesna oh geuningan lobaran aya maneh atuh teu payu wae rana loba tuh cung rana mana unggul eueuh nu geuli cenah baru erek poligami dulu ikan aja jadi moal bisa orang timbul rasa cinta ka Kangjeng Nabi di mana-mana orang teu wau ka Kangjeng Nabi keur maeukeun urang teh penak jeung Kangjeng Nabi teh da teu sajaman Kangjeng Nabi mah hirup di abad ke-5 di tahun 500 Masehi urang mah hirup di abad ke-20 eukeun maeukeun Kangjeng Nabi teh jeung urang teh teu kantos patepang teu kantos papaliwat urang ayeuna dititah cinta ka Kangjeng Nabi atuh hese kacida betul kudu jujur aja sok hese cinta ka Kangjeng Nabi teh da urang nyebutkeun cinta ka Kangjeng Nabi cinta eta teh jawaban dusta palsu bohong di mana sih jauh cinta ka Kangjeng Nabi dan teu atuh eta mah ala kadar paling oge ngan hayang boga rasa cinta ka Kangjeng Nabi bari jeung sorangan masih bingung urang teh bener teu cinta ka Kangjeng Nabi terus maka para ulama dengan cerdas mengadakan momentum Maulid Nabi ini, peringatan Maulid Nabi ini, menceritakan kisah-kisah baginda Nabi, kehebatan-kehebatan baginda Nabi.
kemuliaan baginda Nabi supaya naon aja, supaya najan urang teu penak jeung Kangjeng Nabi ge, urang wauh jeung kenal ka Kangjeng Nabi, terang kemuliaanana sehingga timbul rasa cinta dina hate. Mata gelok kacida di mana-mana aya jelema anu henteu resep kana maulid Nabi tapi manehna hayang cinta ka Kangjeng Nabi. Tepuk tangan buat panitia yang sudah mengadakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu momentum di mana urang hayang cinta ka Kangjeng Nabi kudu ngundang ustad, ngundang nu beulik, erek ustad nu aya di Lembur, erek ustad nu aya di Bandung, nu penting mah rokok beres sarwakeun. Enak kana rokok ya teh.